Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing anyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambih deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung sakabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji na sifatna hiji pada malanana kawasa kerasa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus fana mumat salalil hawadisi يجتعدون آجوا وكرها جهل الموت صمام بكم كونه أجزام كارها جاهلا ما
sakitan asma'a ma abkam. Anya ruksak sarupa rejeng nu anyar, butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun. Bing bilangan zatna sifat sareng damelna, apes kapaksa bodo maot torek lolongna. Pire bukti Allah anu apes anu kapaksa, anu bodo maot torek lolong jeung pirena. Wenang di Allah nami damel barang nu mungkin, taya anu wajib midamel barang nu mungkin. Sidik amanah tabligh fatona, hiji khianat kitman bilada. Bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona. Wenang di rusulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem sajabana.